Sabar, kerpuasa sabar. Ari emak, tadi nama abing sabar mak. Bisa berangin 2 kalian kiamat tuh lagi kesabaran abi. Ari dia nanan ngejegek didinya bae. Ari emak tandananan main subar sebor bae. Nyebaran tanah aing supaya ulah ngebulteuin bisi asup ke kebun nakati koro. Atuh kitu ulah nyoboran abi ya. Sugan aing mah eueuh dia ieu. Coba polotot genta mata mak. Abis itu gedena mah ditika deuleu. Nundutan aing kudu ngopi-ngopi. Ari aing kunaon ngalamun bae. Laleles, Laleus ku puasa. kucan meli baju lebaran, Ting torek ulah sapohara-pohara teh nya. Sadewecan meuli baju lebaran ngoni laleus ka awak-awak. makanya belikan tekanan ge. Nan kudu bae nya teh meuli baju lebaran, tagi lebaran nangin sapoe doang. Meli pakaian setahun sekali doang, kan pas lebaran doang. Eta ge lebaran haji mah telok. Hoy, mesti belikan ku aa. Jah boga duit menang di mana? Ngajual ke Abah Mito ha. Nah jaboloon. Tumben yeminan tu aing geus babaraha poe henteu menta beas. Coba aing noong, sin malodar doang aing mah. Tuhlah cek aing ge. Kolot kapoe hudang, beuh daekeun eueuhnya wanji jelema. Kolot kapoe ulah poe kuari. Nan dia seserian. Masin kalingitan abinya. Saha teh ya? Tadi cek mah ulah gerap paeh cenah. Atuh ulah paeh kuari, jah hutang dia teu can dibayar kana aing. Mun inget kana omongan emak aya bener nah heueuh nya. Nan bener na. Rumah tangga geus babaraha tahun. Puasa deui lebaran deui hirup urang mah kieu-kieu bae. Kudu bersyukur hirup mayang. Kok mau Bang Toyib mah bebar kali puasa, bebar kali lebaran teu balik-balik. Atuh teuing asal duit ngalir bae. Mending amat, pokok sapucuk surat ge teu datang cenah ge. Mah eta mah lagu doang. Di kehidupan nyata ge loba buah membantu teu balik-balik nam ku kawin deui meureun di ditu. Jadi mun kajauhna kitu, Makana ama ulah setah usaha jadi kitu lah. Mau kading panajan di mana niat nyar duit ge. Ari tah mah anu ngadangkak di ditu ting telaju hak-hekok bae doang serok. Maya, abi bawa pengawatir. Bah jahat tadi aboga duit. Bating 5.000 doang, mahikana naon teh? Sok teu bersyukur kitu mah. Kadi burung ku abi deui. Anu geus dibikeun mah ulah dipen tadi mantak buruk kelek. Nan abi mikeun. Terus iya dia mere duit, maksudna naon? Eta jeung meuli beas ka mah 5 letereun bae. Duit 5.000 hang beas menang 5 liter. Alabatan nek ngarampok dia mah. Kunaon keur penting atuh dihudangkeun saur yang. dihudangkeun ku aing ge, tapi ana ngomong ke heula bae. Mati ku deh, kapan amat teu ngarasa mun dihudangkeun. Kutibra meureun karek ngaleip ieu. Terus kumaha geus gila, nya teu saur mah. Atuh batur ge loba nu teu salaur ja puasa bae. Stop, amang sendung disoro-sorokeun jeung batur urang-urang. Oh gitu, batur mah ku puasa ka surga ke mah ka neraka daek. Hayang ka surga lah ge. Cenah andung disarwakeun jeung batur. Awak aing meuni kuru ku puasa. Nan mak, abi teu salah denge. Nan jabat solean meureun tadi ya. Awak aing kuru cek aing ge ku puasa. Doang kitu diarankeun kuru. Mikiran lintuhna abi mah. Mikiran-mikiran tin awak batur. Awak dia sorangan ge tah pikiraneun tah. Ari awak abi kunaon gitu mak? Awak doang cacingeun kitu, diciduhan ge ngahlang ku aing. Biasa mah sepoe genep kalina kalau di bawah puasa. Nya ane kawalahana. Ari aana naonan diuk di tanah jaku tongo ke. Amang geus teu mikiran, nek aya tongo, nek aya kutu bedul. Nu di pikiranku ama iraha tulung-tung bedug magrib. Antek boga salaki kalabatan budak bau cikur. Heuyang, ngeunah eta urap cikur. Denge geus teu nyambung. Komo tama ikan kembung segala, daging kabeh tah mah. Ganeng yeuh pugu mambeak sabakul ge. Awak mah kuru bae tinggal tulang. Oh tulangan nih cumi-cumi mah yang. Mun teu sendora kang geus dicekek ku aing. Bulan puasa mangambu ciki sorang geus seungit kalebatan ngambu semur jengkol. Sakitu hangitna diarankeun seungit. Oh, ari mah keurna di dinya nginti batur kiihnya. Ulah sok pepedeun eta. Ari dia tanah naonan kolot-kolot kiih asal cerbae. Atuh mah dipipir ieu mah. Pantesan paraeh tah pelak cabe. Dan urusan jeung pelak cabe mah. Paraeh batur gering ku cikih dia. Aduh.
Betengah ngap. Kunaon deui, A? Areung ngap ya? Keur barang nyampai bae ku lapar. Ieu areung ngap teuing cenah. Atuh areung ngap ya, biar teh segalon. Mentah ge ulah sok pohara-pohara teuing jak kitu lah. Nyameureun balas dendam urut keur beurang ya. Puasa pakai balas dendam sagala yeuh. Menjijang ulah liwu betengah kemerkan ya. Kumaha ilang geus kieu. Jar teuing na meh bitu.